Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari teh ji pasal fi ikhtiyaril ilmi dina hal milih ilmu wal ustadi sareng guru wasyariki sareng teman wasabati sareng teguh alaihi kana ilmu yan bagi penting li talibil ilmi pikeun penuntut ilmu naon ayyakhtara yen milih talib min kulli ilmin tina setiap ilmu ahsanahu kana nupang saena ilmu wama sareng perkara yahtaju anu perlu man atau napi talib ilmi ilaihi kana eta ilmu fi amri dinihi dina urusan agamana fil hali dina tingkah lakuna summa yahtaju teras perkara anu butuh eta talib ilaihi kana ilmu fil ma'ali dina masa mendatang. Ayeuna pasal tentang milih pilih dina ilmu sareng nu sanesna. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabati alaih. Pasal tentang milih ilmu, milih guru, teman, sareng kudu aya keteguhan kana eta ilmu. Yan bagi li talibil ilmi ayyakhtaro min kulli ilmin ahsanahu. Penting pikeun penuntut ilmu milih tina satiap ilmu teh anu pangsaena numawi urang dina menuntut ilmu terutama di tingkat SLA nya tanapi perguruan tinggi mah aya geuning milih naon milih jurusannya maksudna keur naon yaitu supaya sesuai maksudna namanya supaya sesuai sareng kaayaan pribadi nah gitu henteu kaayaan terpaksa sok sanajan dina prak-prakanana mah bakat kurudet karitu ka dieu teu lulus wae misalna nya tungtungna teh milih naon wae kitu nu penting mah bisa sakola gitu bisa sakola nu matak kulantaran istilahna ya ayeuna daripada cicing mending keneh sakola tungtungna jadi sakolana oge kurang sumangetnya sabab milih ilmu na milih jurusan gitu henteu sesuai sareng kahoyongna tayeu penting cenah pikeun talibul ilmi teh pikeun penuntut ilmu teh milih tina satiap ilmu nupang saena wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali
sareng deui kedah milih anu diperayogikeun ku anjeunna pikeun urusan agamana dina hal ihwal sadidintennya anu prayogi dipraktekeun. Misalna nya dina masalah salat, kan salat diperayogikeunnya ku urang tiap dinten tah kedah diketahui ilmu na teh gitu. Ayeuna salat tanpa ilmu ya akhirna bakal kacaunya. Ulah sampai terjadi dina masalah salat ayeuna geuningan aya anu salat teh cukup ku zikir ku eling itu, ku ingat kana salat. Tah ieu teh jadi sangat dihariwangkeun gitu. Sabab ku seueur aliran teh summa ma yahtaju ilaihi fil ma'ali. Teras deui ilmu anu diperlukeun ku manehna dina masa mendatang. Jadi urang teh ulah ngan saukur sahari taun gitunya dina mempelajari ilmu teh. Tapi kudu jauh alus nama gitu, memandang ke depan. Jadi punya naon, punya visi misi alus nama gitu. Ngan cenah cek di dieu wa yuqaddimu sareng mayunkeun talib ilmat tauhidi kana ilmu tauhid wa yu'rafu sareng dikenal saha Allahu Ta'ala bid dalili kalawan dalil. Fa inna imanal muqallidi dasanyana ari imana jalma anu taqlid wa in kana sanajan bukti muqallid sahihan eta sah indana cek urang lakin yakunu tapi bukti eta muqallid asiman eta berdosa bitarkil istidlali ku ninggalkeun dalil wa yakhtaru sareng milih talib al-atiqa kana ilmu anu heubeul dunal muhdasati sanes ilmu anu alanyar. Qalu nyarios aranjeuna alaikum aranjeun kedah bil atiqi kana ilmu heubeul wa iyyakum sareng kahade aranjeun wal muhdasati rek mempelajari ilmu anu baru. Wa yuqaddimu ilmat tauhid wa yu'rafu Allah Ta'ala bid dalil. Ta'alusna urang yakni talibul ilmi penuntut ilmu kudu mayunkeun teh ilmu tauhid. Sareng Allah oge tiasa dikenal kalawan dalil.
Jadi perlu dipayunkeun ilmu tauhid nyaeta rukun imannya. Nah rukun iman saya nama kedah dipayunkeun. Margi ayeuna sok sanaos pinter seueur ilmunya seueur gelar gitu, tapi ternyata dina kayaan sadidintena gitu agamana tauhidna kirang tiasa janten cemohan keur batur mah. Duh si eta teh pinter cenah. Memang alus seueur gelarna misalna. Tapi hanjakal agamana. Sabab Allah terus ngajangjikeun memang dina Al-Qur'an bahwa pikeun jalma anu berilmu sareng iman bakal ditingkatkeun darajatna ku Allah. Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkil istidlali. Dasanyana iman jalmana muqallid ai muqallid itu turut munding gitu. Nuturkeun ceuk saha? Ceuk guru anu. Jadi seolah-olah orang tanpa dalil. Dasanyana iman muqallid sok sanajan memang sah ceuk urang mah. Sah. Tapi cenah bari kayaan berdosa. Bari kayaan berdosa ku ninggalkeun dalil. Jadi urang kedah terang dalilna gitu. Allah Maha Tunggal, mana dalilna? Qul huwallahu ahad. Nah itu. Diantawis nanya. Jadi sok sanajan sah ceuk urang teh maksudna mah sur ahli sunnah wal jamaah. Jadi tetap berdosa cenah ku ninggalkeun istidlal. Sareng diwayah tarul atiq dunal muhdasat. Sareng deui si talib teh kedah milih kana ilmu anu heubeul lain ilmu anu alanyar. Maksudna ilmu anu heubeul teh yani ilmu nabi sareng sahabat tabi'innya. Nah, jadi ilmu nabi sahabat sareng tabi'in nah itu. Jadi kada dipayunkeun eta. Ulah ilmu nu naon? Nu alanyar gitu. Lain berarti orang teu perlu ka ilmu nu alanyar nya. Sanes dengan kedah ngutamakeun gitu. Kedah ngutamakeun ilmu alatik. Ilmu anu dicana ku nabi ku para sahabat, ku tabi'in, sareng tabi'in. Sabab aya keterangan saurna para ulama tos sasauran kieu alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdasat. Aranjeun kedah berpegang teguh kana al-atiq, kana ilmu nabi, ilmu sahabat, ilmu tabi'in sareng ilmu tabi'in. Jadi kahade cenah aranjeun ulah mempelajari ilmu anu alanyar, terutami ilmu anu tiasa nyelakakeun kana diri. Jadi perlu orang yang memang mempelajari ilmu anu alanyar teh gitu. Sabab lamun teu apal mah bisa-bisa cilaka gitu kadinya. Jadi memang anu dipentingkeun mah alatiq. Wallahu a'lam bishawab.